Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para zuama, para asatidz sadaya kesepuhan, ini sepuh anu kusim kuring dipihormat, santrin santriah khusus anu mondok di pesantren umumna, anu mondok di pesantren mana wae, anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun sim kuring sadayana. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikandun ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina tugasna dupikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca dina taraga taqarrub ka Allah Rabbul alamin, ngalangkungan jalan ta'lim kararasa nu dihanca urang kitab jurumiyah, kitab pokok tingkatan dasar nu aya dina ilmu nahwu. Sadaacan urang ngalajengkeun hanca urang ngaduha ka Allah Rabbul alamin, wabil khusus kanggo pengarangna ieu kitab jurumiyah, pensyarah kitab jurumiyah, umumna kanggo sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana. Pamudah-mudahan anu parantos salik di alam barzah, di alam kubur, kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Sholillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Cik Ma'mun. Sholillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifi hadal kitab wa syaur ila hadrati syekh wa ila radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim al-akhidina nushulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل في قبرهم نور ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة آمين يا الله يا رب العالمين. Sok bacaan sana tina wa amal alifu dugikeun ka wa amahat kununi kok sareng nyarios saeuna
eta bisa bakti nun ikut tetep makandut. Wa mal alifu saranganapun ari alif eta patakunu mangka aya il alif eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab bil asma'il khamsati dina pirang-pirang isim anu 5. Dupi contona eta nahu ro'aitu abaka saperti lapad ro'aitu abaka. Ro'aitu geus ningali kaula abaka ka abah anjeun wa akhoka sareng kadulur anjeun. Wa ma sareng perkara asbaha anu nyarupaan ieu mah dalika kana itu ro'aitu abaka wa akhoka. Sabadana urang uninga yen i'rab nasab ngabogaan 5 pirang-pirang ciri. Anu 5 pirang-pirang ciri dibagi 2 bagian, aya alamat asliyah, aya alamat alamat asliyah tina i'rab nasab aya nyaeta alamat niyabah tina nasab aya 4 hiji 2 3 4 patah nyicingan dina i'rab nasab saur kamari dina 3 pirang-pirang tempat, hiji dina isim 2 dina jamak taksir nu katilu dina fiil anu kaantelan amil oge can kaantelan naon. Ayeuna wa amal alifu patakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahu ro'aitu abaka wa akhoka wa ma asbaha dalika. Alif nyicingan dina i'rab nasab dina satempat buktosna dina pirang-pirang isim anu 5. Contoh ro'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa damalin. Ro'aitu fi'il sinareng fa'il, abaka jadi maf'ul bih nasab. Nasabna kunaon? Ku alif kalimahna isim 5. Ro'aitu akhoka, ro'aitu fi'il sinareng akhoka jadi maf'ul bih akhoka nasab. Nasabna kunaon? Kalimahna wa ma asbah dalika sareng anu nyarupaan kanu nembe. Jadi sauihan deui alif jadi ciri kana i'rab nasab dina satempat nyaeta isim 5. Contohna saperti ro'aitu abaka, ro'aitu akhoka, ro'aitu hamaka, ro'aitu faka, ro'aitu damalin sareng sanes. Lajeng logatna wa ma yaku sareng anapun ari ieu eta patakunu mangka aya ieu eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab pitasniyati dina isim tasniyah wal jam'i sinareng jama mudzakkar salim. Sabadana urang tuntas ngabahas naso patah sareng alif ayeuna ngabahas ieu.
Ya nyicingan dina i'rab nasab dina dua tempat. Hiji dina isim, dua dina jama mudakar salim. Ari anu disebatasnya urang uningan nyata madalah alas naini bi ziyadati alifin wa nuni fi akhirihi fi halatir raf'i wa ya'i wa nuni fi halatayn nasbi wa jarri salihin li tajridin wa atfin mislihi. Lajeng jama mudzakkar salim kumaha ngaran jama mudzakkar salim sareng Ismaili wa anna adim mu'atin fa'ini fi ziyadati wa min wa nunin fi akhirihi fi halati rafil wa yadi wa nunin fi halati nasbi wa jadi solihin li tajridi wa abdin mislihi sawihan deui iya nyicingan dina i'rab nasab dina dua tempat, hiji dina isim tasniyah, dua dina jama mudzakkar. Contoh ro'aitu jaidaini. Ro'aitu pinya sinarang jaidaini jadi mat nasab nasobnaku iya kalimahna isim. Ro'aitu zaidina, ro'aitu pinya sinarang zaidina jadi mat nasab nasobna kunaon kalimahna jama mudzakkar. Upama bahasa Imriti mah waj'al linnas bil khamsatil asma alif wansib bi kasri jam'ata nisi budi. Kalangkungnya wa makasratu dacan nya wa mal kasratu sareng anapun ari kasroh eta patakunu mangka aya ieu kasroh eta alamatan jadi ciri linnas bipikeun i'rab nasab bi jam'il muannats salimi dina jama' muannats salim. Kasroh nyicingan dina i'rab nasab dina satempat nyaeta dina jama' muannats. Kumaha ngaran jama' muannats salim? Sok, tarik. Ro'aitu muslimatin, ro'aitu pinya sinareng muslimatin nasab nasobna kunaon kasroh kalimahna jama' muannats terakhir. Wa mad pununi sareng anapun ari miceun nun eta payakunu mangka aya ieu miceun nun eta alamatan jadi ciri linnas bipikeun i'rab nasab bil af'alil khamsati dina pirang-pirang fi'il anu lima allati raf'uha anu ari ropana itu fi'il lima eta bisa batinuni kalawan tetepna nu kalima miceun nun nyicingan dina i'rab nasab dina satempat nyaeta dina pirang-pirang fi'il anu ayyaf ala nasab nasabna kunaon miceun ayyaf ala nasab nasabna kunaon kalimahna fi'il sing racingas ayyaf ala nasab nasabna kunaon kalimahna fi'il antap ala nasab nasabna kalimahna ayyaf alu nasab
Nasobna kunaon kalimahna fiil antap alu nasob nasobna kumiceun kalimahna fiil antap ali nasob nasobna kumiceun kalimahna fiil anu lima sok coba imritian tina naon waj'al linnas bil khamsatil asma alifok wa khamsatul Irob nasob magaduhan lima ciri imritian dinasbi sok coba gae kusaurang lapadna manaan kusararea sok gae kuno ayaan sorana ye kita nunggu oke gae tina wali nasbi we tina wali nasbi Bismillahirrahmanirrahim wali nasbi
ibu saranakan ari-ari eta patakuno mangka aya ieu ari eta alamatan jadi ciri nasbi pikeun irona sok Asma'il Hamsati dina pirang-pirang isim anu lima Tupi contohna eta nahu ra'aitu abaka saumpamana lapan roaetu babaka wa abaka sareng makan kahoka wa ma sareng perkara aslaha anu nyarupaan ieu emak dalika kana majbur wa amal kasratu sareng anakon ari kasro eta patakuno mangka aya ieu kasro eta alamatan jadi ciri bin nasbi pikeun irona sok Bijamil mu'anasi salimi dina jamamu anas salim wa amayahu sareng anakon ari dia eta patakuno mangka aya ieu dia eta alamatan jadi ciri bin nasbi pikeun irona sok bitasmiyati dina isim tasmiyah wal jam'i sareng jamak mudzakkar salim wa amahadakununi sareng anakon ari piceun entun eta payakuno mangka aya ieu piceun entun eta alamatan jadi ciri binasbi pikeun irona sok bil akalil hamsati dina pirang-pirang pir lima alati rokuha anu halikohana pir lima eta bisa batinuni kutetepna entun Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian urang dina ieu waktu sekap sakitu. Mudah-mudahan aya manfaatna anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lofatna tina kabodohan wae. Mugi-mugi kenging pangapura Allah Rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi